Baraya Kita. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya haturan mugia daramang patepang dangu di sareng si Abah dina pidangan dongeng Sunda. Namun sadacana prung ieu dongeng dihaturkeun kahade ulah lepat kitu nya. Sekali di kahade ulah lepat rojong si Abah subscribe. Tah sadacana dongeng dilajengkeun ulah hilap subscribe-na diantos pisan ku si Abah. Dina channel Baraya Kita Official, lajeng dina IG-na di barayakita.online, dina Facebook-na Baraya Kita. Sekali deh ulah lepat, ulah hilap, subscribe-na diantos pisan ya. Kitu pangrojong ti kaum dangu sadaya anu micinta demi asih kana dongeng Sunda. Urang haturkeun deui dongeng Sunda dina denget ayeuna dina judul Samagaha kengeng Agus Bebeng Hadiana. Aya kecelaka heman ragrag nalahunan ngaguludageun sagara anu nyangkrung natungtung jajantung. Pulas parias paneun teu heman kulayaban na awak peuting anu totos tobros ku bentang anu ting karicep. Sora lalai anu ting belesir lir jamparing ngadangdingkeun mangpirang kawih katineng. Hawar-hawar angin ngantir sora blues ngambah meulah bayah. Mudarkeun tali kaasih anu dipirig sora jangkrik ngikrik ngaliwatan peuting tilu parapat. Peuting anu sasari diparatkeun ku galura asmara dina rumpaka-rumpaka anu ngaligarkeun sedep malam. Tukangeun janela rengat katara bulan langtung nguyung namongan bari mulangkeun wates paninengan. Implengan kaperes nyurulung ngecelakeun ingetan ngeunaan dongeng tresna. Mangsa uing jeung wanoja peuting tilu parapat milih ngaran pikeun anak anu cantang tu gumelar ka alam dunya. Ah, bulan, nah aku teu ingin anjeun datang ti kaanggangan bari mawa carita bagja baheula. Uing ngarti tur surti anjeun hayang ngaguar mangpirang rasa. Krek hordeng ku uing ditutupkeun satarikna hayang ngaleungitkeun waruga bulan anu teu weleh nyimeuhan tatu waktu. Tapi sanajan katutup hordeng wates inget tetep nembongan. Bilik ngilung-lulisik kagareuwahkeun sora batin anu ngajerit maratan langit. Hanyelu karasa beukina taku nyedek kana paru-paru nepi karasa dada berat ngarenghap. Dina peuting samodel kieu masih atra katara na panon hate
Di Pananjung bunakeun nu humarurung uing jeung wanoja peuting 3 parapat nyakseni bulan ditiir ti hang banera. Pulas emas bulan ngambang kasurung ka ombak-ombak ngangkleung na jaladi tingtrim. Sakedapan uing jeung wanoja peuting 3 parapat teu lemek teu nyarita sakurna teup sabudeureun laut anu karasa beuki ngariut. Jalan asa beuki ngaran cabang, poek mongkleng buta rajin. Sangeus sababaraha kali ombak nyimeuhan awak ngahijikeun lemutan nu bubuara ka 4 mazhab 4. Wanoja peuting 3 parapat kakara cumarita tapi karasa berat tur dareda. Panon ngempur hurung katojo cahaya bulan. I can't imagine if I am not together with you. Only you can understand my life. Please don't let me alone. Me too, but I just can remember about you only twice in one day. If you are not beside me. Harita uing nyarita. Why only twice? Not all the times. Anjeun nanya pinu kaheran. Yeah, only twice in the day. In one day. In all day and in all night. Cek uing. Oh, that's so sweet. Anjeun terus ngagulang gaper pipi jeung bibir uing. Lir hayang neureuy ngahiji dina hiji diri. Harita Cipanon anjeun ngaremeng dina kamalir panon nyekaskeun kuwung-kuwung nu ti barang lahir geus napel mapaesan panon. Kecelak Cipanon ngecelak netesan ngaliwatan jungkrang kulit pasir daging. Mupus gincu kayas na bibir anjeun nepi ka pias. Uing teu walakaya peuting harita lir paninggaran leungiteun anjing, lir pamayang leungiteun kecrik, lir sodadu leungiteun musuh. Cicing sakur bisa cicing bari ngahariring ngaleungitkeun guligah anu kacida. Teu wani saeutik-eutik acan neuteub panon anu sakitu seukeutna leuwih seukeut batan ruruhit panah. Teuing ti mana datangna harita rahwana anu teu diondang datang ngabangingik ceurikna jero dada. Padahal di juru kape gigireun laut sora marli teu eleh tarik mere sumanget. Get up, stand up, don't give up the fight. Tapi waleh si juri rahwana beuki tarik ngabangingik. Gura giru uing micin beungeut ngeprak Cipanon sina init. Tapi tewale si juri rahwana beuki tarik ngabangingik. Gura giru uing micin beungeut ngeprak Cipanon sina init. Sieun katohyan. Mun seug nyadiri tukang ngalukis, hayang kacida peuting harita ngalukis panorama wanoja peuting 3 parapat make pulas balebat. Di figura kica-kica digantungna lalangit peuting make paku mangle anu baris ngabetuskeun rajah ka asih. Tapi tetep uing teu walakaya sakur bisa ngitung poe panungtung. Ngaranna jalma sakur boga kahayang, sakur ngalakonan hirup jadi wayang. Nyata sanajan dipager rasa dikecelakeun cai ka asih, kiwari mangpirang bagja sakur jadi catur. Nuka gua rasaban uing lempang ngigelan wirahma panundung kahirupan. Titis tulis uing teu bisa nyinglar kadar, kudu ngalakonan pegat tresna peungas harepan. Perih karasa nepi teu bisa ngalenyepan pulas dunya. Samalah karasa aya sagagang simpe anu tumuwuh dina jero hate. Sokomo saban ngareret bulan pias nyakseni gerimis miripis
blues nunya saak jajaten, paroman wanoja peuting 3-4 juljol nemongan lir silalatu dina hawu. Sapopoe teu bisa kumaha lengkah karasa riget saban migawe pagawean waleh teu purun. Dunya karasana sakur pula sideung bodas. Bener cek Al Mukarrom gedi suarna batan putus cinta leuwih hade ngakat kenteng imah batur. Ngabang balerkeun rasa antukna uing ngalanglang udag kalangkang duriat ka nagri imajiner nu diwangun saban peuting nalika panon rek nutupkeun resletingna. Di jero eta nagri imajinasi nu saban peuting diroris uing panggih jeung bebene hayalan anu ngaranna Elis. Dina hayalan uing Elis sakitu bela tur satia ka uing. Teu beda lir satia tur belana ibun panungtung nu saban poe nungu diduruk panon poe. Ngigelan sagara tresna jeung Elis nyata leuwih endah batan di nagri sadar. Uing bisa ngalakonan kahirupan nu ilahar kabeungkeut aturan manusia. Endah kacida hirup jeung Elis sok sanajan sakur lamunan. Kadienakeun uing beuki deudeuh ka Elis wanoja ti nagri imajiner anu ngarti tur surti kana kahayang uing nu jadi lalaki. Kiwari nalika peuting mimiti nincak sareupna uing gura-giru muru ranjang hayang geura tepung jeung Elis anu nunggu di dunyana. Samalah sok ngahajakeun uing nginumpil tidur pikeun sare tibra alatan Elis sok datang nemongan di jero ngimpi. Siga peuting ayeuna kasono kacida ngaganggu. Saban ngarenghap paroman Elis nembongan. Meureun rasa samodel kieu nu matak ngaruntagkeun ungkara rahwana jadi kawih-kawih ka asih nu kacida jerona. Sabotol pel tidur gewat ku uing diungsikeun kana jero beuteung. Teu lila panon karasa berat lir aya buta nangkod dina kulit panon. My dear, kemana kamu? I am waiting for you all the times. Please don't go. I feel lonely without you. Why we can meet only when day become night? Not every second. Alice, you should know that I have another life. Saya mau ketemu kamu setiap hari, tapi saya tidak bisa. Tokoh lalaki nyarita ka bebenena. My dear, if you always go from my house, never see you again, you show me a choice life with or without me. Elis nyarita ka tokoh lalaki menta kapastian. Believe me, I promise never leave you again. Cek tokoh lalaki bari nangkep Elis tur ngajak lempang naik kana lalangit anu baranang ku bentang. Hiji 2 bentang dipetik ku tokoh lalaki dibikeun pikeun tanda kadeudeuh ka Elis. My dear, I want to tell you something. Apa? In the last time when we meet, you told me that you won't have children from me. That's true? Ya, kenapa? I am pregnant. Benar kamu hamil? Tokoh lalaki nanya bari panona neuteup antep kana beuteung Elis. Yap, so you stay with me now. Yeah, I don't want to leave you again. Cek tokoh lalaki kata Ragumbira. Gabrug mereka nangkep bari ngalungkeun implengan jauh ka waktu nu bakal kasorang. 2 jalma ti 2 nagri anu beda ngalepaskeun kasono maranehna. Teu bisa kacaritakeun kabagjaan maranehna bisa tepung tur nepungkeun rasa. Sakur manusia anu mibanda tresna bisa neleuman hate maranehna. Sokomo jalma samodel uing nu dina ieu carpon ngan sakur mangnuliskeun kejadian hungkul teu bisa ngarti kana hate 2 tokoh tadi.
Catur dina eta carita tokoh lalaki jeung Elis hirup sakitu bagjana. Maranehna nyen imah dina amparan mega ipis anu dicaangan ku kuwung-kuwung, mata poe, bulan jeung bentang anu baranang. Romantur sinetron moal bisa ngelehkeun romantisna kahirupan sapopoe maranehna nu tara telat tina basa puisi tur ukel kelana gandrung. Samalah geus sababaraha peuting patepung, Elis ngelahirkeun budak kembar lalaki jeung awewe nu kawilang kasep tur geulis. Baraya waktosna kabujing teu nyekapan, cag urang cekapkeun deui ka dieu. Insyaallah dina sajen waktos urang lajengkeun deui. Namung hatur nuhun. Baraya sadayana prantos subscribe, ulah lepat, ulah hilap, projong terasi Abah ku subscribe-na gitunya di Baraya Kita Official, oge di Facebook-na sareng di IG-na di barayakita.online. Gitunya di like trust gitu supados si Abah tiasa midangkeun dongeng-dongeng ka meumeut baraya sadayana. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com